Men mah tukang domba yang nempoain ke mana? Tuh domba lama itu imahna ieu. Ayo nopo, domba mana domba nu mararahal? Men ni domba na. Tah ieu nu ieu 35 juta. Tah nu ieu. Nu ieu 75 ji. Nu ieu teh. Nu ieu 150. Nu ieu 150. Sok pilih yang mana? Sok. Hari masalah duit mah gampang jeung haji mah. Kan iya alus sih alus. Sama nahan mahal-mahal eueuh cerian. Da emang domba Garut jeung domba adu mah nu kieu eueuh ceulian ji. Mong aing mah hayang domba nu cerian. Ah, bisa duduh-duduh. Ya ji, meulina ulah domba kelenci. Kesekan sekali. Kalau nurus tunyung sugan. Nawaran domba mahal-mahal eueuh celian. Dasar budak teu asup Indonesia. Tah, jadi para wargi, upami para wargi ngagaduhan resep kana domba Garut, sumping wae ka Bapak Ojos. Bapak Ojos anu jalan raya mana ya teh? Ciwayang Cikoranji. Tah, lu mana sarai para wargi? Soal harga tiasa nego. Siap. Urang tinggal.